pasrah kanu deuk nganiaya salah. Sabab teu pasrahna ge tetep nu dengki mah bakal nganiaya. Nih, Bujeng di pasrahna nu dengki mah di teu pasrahna ge tetep bakal nganiaya. maksakeun ya. Pasrah ka Gusti dah kagunganana ti luhur tungtung buuk ti handap dampa suku urang mah teu ngagaduh-gaduh mung mantena nu kagunganan. Ujung hingga urang dipasrahna di henteuna oge dah kagunganan. Teu kurang-kurang jalma anu keur senang sugih mukti nah maot. Teu kurang-kurang panganten keur oleng panganten diuk dina kursi. Nah aya lalakina nu maot, aya panganten awena nu maot. Iya. Janten pasrah maju nanakeun urang iman jeung takwa kudu kana papasten anu tumiba. Nyaeta kana musibat, kana akibat, kana ujian, kana papasten. Ya. Nanakeun urang jelema iman, anu pasrah teh nu iman. Nu takwa pasrah teh kudu kana papasten nu tumiba kana diri. Nih. Ingat, lamun urang ngarasula di tibanan papasten goreng, lamun urang teu sadar di tibanan papasten goreng hartina teu iman. Anak teu iman eta di tibanan papasten teh hartina teu iman ka Gusti. Dalam urang pasrah kana musibat akibat ujian papasten anu tumiba kana diri eta hartina iman takwa ka Gusti. Ngerti? Ngartos upami kitu kabeneran we. Ulah ge lain maksud nganiaya. Ngan pikeun melaan diri maneh. Nu dikaniaya wajib kaula ngungkulanana. Jadi ieu teh lain kaula nu maehan tapi lampahna anu nandasa dirina. Ieu badi nu dua cabut ku maneh ji. Oh. Cabut wae badina. Nya. Badina jelemi. Loh. Sae pisan ieu badi. Ih, wesi kuning atuh da. Kurang wesi kuning. Sabaraha ieu teh pangaosna? Ih, lain menang meuli jeung lain dek dijual deui. Pusaka kaula ieu teh. Songoh, noh. Ai maneh teh. Naon aya di dieu atuh? Ieu kurang abdi teh nuju prihatin ayeuna teh. Prihatin naon? Jae anaras diri, nasib diri. Abdi teh mingat ti rorompok teh diseuk-seukan ku pun bapa. Da abdi teh nagih janji ka pun bapa. Yen abdi teh kuayana udang gering. Cuang cieung dina mamayu, malum liuk eueuh ragab teu aya. Janten abdi teh nyeri weh aral ku kaayaan kahirupan teu sareng huripna. Cek abdi teh mending paeh kitu. Mingat ti pun bapa diseuk-seukan ku pun bapa sareng ku pun biang digero-gero ngadudud be abdi teh. Dugi kayaknya ke tempat prehabak abdi teh tos singkil kulan babahanan bade ngagantung maneh. Aduh. Jol pun lanceuk atuh bedo deui. Coba. Alah. Digumujeng we nyait. Nah gumujeng untung kaburu jol astra jinga lamun tulus maneh kacida doraka na hirup. Nyamon. Nah, bujeng hinganya ka diri batur, diri sorangan geus kaluli-luli. Nih. Diri sorangan geus ditelengesan, kupang jurungna hawa nafsu memang nafsu mah kitu, can sugemaeun lamun can katibanan, lamun can laksana. Oh. Masa akibatna diri nu kacing cirihi badan nu katempuhan jadi cilaka jadi. Maneh teh aral kurang teran hidup balangsa sunat kaya deui mangawe kurang ti zaman dampa Gusti diasuh ku abdi tuang rama diasuh ku abdi mana menyatna abdi hirup. Sanes abdi nolak kana kanyah dunungan papayung agungan abdi mah deuk menta rezeki khusus tipun bapa nu dijanjikeun baheula tapi kayeuna lok abdi teh hayang gerakop. Ya. Can aya keneh wae ta ieu jalirna pun bapa teh. Aduh.
anak sedih hina aku budak setepak tatangga aya nu ngajen ka abdi Nih. sabesana teh nyeri jiga kitu salah inget kayaknya nyeri Nah. Yo segrup kayak itunya. sana nyeri Nah. saha nu teh nyeri cobi kali ayeuna mah kieu nya maneh hirup hayang senang nyasa nu teh hoyong senang di dunia lamun ka dokter mah keur piubareunana kasakit kitu moal aya kopsulna mun pel-pelna nahaon lamun aya pelna keur ngubaran kasakit nu ngancik di maneh nyaeta ku karan kitu kami deuk guguru deui Loh. biar di kami ayana gerayu mun hayang cager yuk milu kamana urang kasapterna ditu di padepokan ngawangkongna Gramani maneh dina kula kami boga ubar keur hirup maneh sangkan ngahungkah kahuripan nu laras hayang naon hayang beunghar sing teh Loh. ternyata hayang jiga batur we abi teh yuk hayang naon oge yuk tuturkeun kami yuk hayang senang sehirup teh samohon ayu boga di kami yuk batur malamun jual meuli nya lolobana diturutan pada eta batur teh maju jual meuli kadang-kadang anu dengki mah hatena nu dibejakeun teh nu lain-lain Nih. nya ay kami mah moal lamun maneh hayang senang hayang beunghar hayang sugih hayang jemar yuk dibere anu laras kami teh kolot celang atuh hayu nuhun we kulan abdi disalametkeun ieu cukang lantaran kami tempat nisatragana maha begawan abiyasa dina waktos ieu parantos ngagelar saparantosna balak kecrakan barang tuang saya aya sareng kidawala ngandikana maha begawan mengkatem yang dawala abdi kurang ampura we nya nyebut ujang heuh da kumaha atuh ujang soteh lain ujang sahana tapi dakanya kadeudeung padahal kami jadi akod-akod ku maneh diasuh ku maneh diais ku maneh nya diongkled-ongkled ku maneh bujeng-bujeng kula sumohon sanajan bari bapak kula oge aki kula buyut kula bau kula jangan wareng kula gudeg-gudeg kakai siwur da maneh nu ngasuhna atuh nya nuhun kaituna teh kan kakait palomong we gayoran boboko nya ya oleh kana dolos kaituna nya dolos da jigna teh kana palang dada dolos macet memang wayana kabawa ku syariatna kaula teh geus kieu tonggong geus bengkung nyarita geus lero mata geus damur nah ai maneh nu ngasuhna anger wae kitu tapel dieu ujang sote istilahna maneh pawongan kami da diukur umur mah kami teh bujeng hingga sa tilu parapatna satengahna saparapatna ge henteu Pekainya tak kulu banyol kan lumayan kenya sawios kurang wareg ti tadi barang pedawe abdi pupui puteuy ge 3 papan abdi aduh ci seubeuh keur cekap kula nu ngarepotkeun nya ya abdi
tay urang tuluykeun dongeng teh nya anu dituna di leuweung teh urang tuluykeun antena mah kurang da gantung denge abi teh atuh nane diteraskeun mah kang gantungan ieu ya maneh bunga pula teh mani geus hayang pipilueun maneh dina waktuna kaula sujud syukur ka Gusti nu kagungan nyubadanan kewajiban maneh milu tunggangeun ngamung nih sok diajar we abdi teh ngomong mah tah ku kituna kudu kabaca ku maneh sagala rupa ge aya maksudna kami sujud maneh sujud kami diuk maneh diuk kami nangtung maneh nangtung kami ruku maneh ruku aya maksudna naon teh maksudna teh Sunda jelema bodoh abdi mah atuh ih ayeuna nangtung artina jelema hirup dina masa sujud nyantelkeun tarang kana pangsujudan urang diajar taluk nanakeun taluk kasaha taluk teh kana hukum Gusti kana parentahan Gusti jeung urang teh bakal balik teh ka nya kanu disujudan sareatna bibitna istilahna bakal balik di ka bumi asal urang tina asining bumi hormat kana pangasalan jalma taluk kana hukum Gusti jalma taluk ka Gustina eta teh kudu ngantelkeun arang sujud syukur ngaranna kanu kagungan tuh beres tuh mau so dina jero sujud bujur jadi di luhur sasarina bujur di handap tapi ayeuna jadi di luhur sirah jadi di handap eta sirah tukang di luhur ayeuna jadi sahanapeun bujur ridho nya nu mata kudu DP handap asor jeung sasama saling hormat kitu maksudna kasahanapeun ngagenan kasaluhureun hormat ka pamarentah ngabdi ka indung ka bapa hormat tilawat ka pangeran iman jeung takwa jadi eta sirah teh gambaran diantelkeun kana pangsujudan tarang sirah jadi ti handap bujur jadi ti luhur istu ridhoeun nu ti luhur jadi ti handap itu kamaran tadi ayeuna bujur jadi ti luhur saluhureun sirah moal anguklung moal mulak cangkeng dina punuk tukang dihandap kalasat ti luhur cicing dina kapangkatan dina kursi pangluhurna bari jeung gaji gede moal poho ka bibit moal poho ka indung moal manang bujang ka indung bapa moal lali ka pamili moal lur ka dulur moal tepi ka tega ka tetangga hartina geus waktuna ka handap mah bakal balik deui bujur nyungungung di luhurna pasti papangkatan ukur pupulasan ya. Harta bandangan ukur sasampayan umur ukur gagadukan manusia mah usik malik daya upaya aya nu kagunganana sabab manusia hirup mah sok usik jeung sok malik kade urang keur hirup nyaritakeun manusia teh teu daya teu upaya teu usik teu malik angin usik diusikkeun ku Gusti malik dimalikkeun ku Gusti mun kitu manusia goreng teh digorengkeun ku Gusti manusia alus teh dialuskeun ku Gusti mun kitu urang maot ulah sieun mawa dosa ka ini nya itu jangan margi kumaha tah eta ngabobodo maneh ngomong teu usik teu malik teu daya teu upaya bari manehna ngomong anyong-anyongan leungeun bari meta ta eta teh ngabobodo maneh hukumna sungguh sabenerna eta teh kecap keur tinu hirup kanu geus maot kanu geus nyangilah ngaler si anu mah atawa kaibah rawi mah geus maot tadi isuk-isuk tuh geus dirurub ku boe geus teu daya teu upaya geus teu usik teu malik ta eta kakarak merenah basah benar gitu ani aya nyaritakeun teu usik teu malik teu daya teu upaya mah bari ngocoblak ngomong bari mata mah leungeun ulah dipercaya eta manusia teh ngabohongan diri manusia tukang ngabohongan dirina sarua jeung bohong ka diri batur sarua jeung bohong ka dirina sarua jeung eta manusia teh teu eling ka pangeranna ya
Kudu heula dah. Sok. Sasewe urang deui. Nuhun ki nyai abdi taat. Sonda sanes bae tanpa Gusti sahanapeun abdi dabuhan abdi mah teu ngaji ti kapungkurna. Nama jelas ayeuna tepe ai ilmu mah teu di luhur teu dihanap kulan. Dari muda. Ya kitu. Anu aya di kaula di maneh tangtu diheung aya sabalikna najan di naon sepertina di maneh aya can tangtu di kaula aya. Hiji jelema hiji pamanggih pangalaman jelema beda-beda teu kahalangan ku ngora jeung kolot umur gumantung kana kadaek jeung ulikanana. Nya. Somo mohon atuh ditampi tak itu ayeuna dina ruku setengah tahanap henteu kaluhur henteu lempeng tila bujur kana sirah geura pek hormat anjeun dajar hormat nya ka sasama geura hormat makhluk Gusti anu sae anu awon anu luhur anu hanap sato oge wajib dihormat. Kumaha ayeuna hormat sato ulah sarua jeung ka manusa. Manusa mah dihormatna teh boh kasaluhureun kasanapun ku budi jeung ku basa. Hade ku basa goreng ku basa budi nu marahman. Hormat tilawat ka inung sumujud bari jeung laku lampah laku bener lampah bener awak cager laku bager eta hormat ka inung jeung ka bapa. Eta nanakeun jelema iman jeung takwa. Dupe ngahormat kana sato tah lamun ngahormat kana sato mah minangka maneh boga doma. Kebeneran doma teh bikang deui. Hormat ku urang nya. Anjingkeun kanang. Tuluy hormat deui ku urang, meuli jalu hijina baturan. Sabab bikang teh jeung jalu teh jeung bikang. Dina kanang sakanangkeun. Yen pamakanan pangarikeun sore isuk tah bakal katarima ganjaranana lamun domba dihormat ku urang tina 2 teh bakal jadi 3 kadang-kadang anakna teh 3 4 nyaha ganjaran ari hormat kana tatangkalan minangka urang boga tangkal cau geus digemrong ku anakna 8 buru-buru pangienkeun lomang anggangna 4 meter hiji pintahkeun rintahkeun eta anak cau nu 8 teh tuluy pelahkeun kana lombang teh beh babari gede beh tere buahan jeung tere anakan deui eta hormat kana tatangkalan. Sakabeh nu aya di dunya ieu lain hinaeun hormateun eunteung pituduh keur urang sadaya mungguhing jalma iman jeung takwa ka pangeranana. Itu nya. Aya saurang sepuh mah terapi. Kade maneh geus di dieu ulah sok resep nempo anu rugi surak nempo anu untung sirik kade eta teh dosa hirup nya ulah goreng ka batur maneh pedah eta teh batur teh misah bangsa pedah eta batur teh henteu sanagara pedah eta batur teh henteu sagolongan pedah eta batur teh teu milu kana ilmu manehanana pedah eta batur teh goreng ka urang der urang teh ngagorengan ka batur ngan yaya ka batur sirik pidik ka batur inget maneh make krepus benang batur make baju menang batur make celana menang batur make sepatu menang batur make arloji menang batur eueuh menang maneh kabeh tapi menang batur nya manusia anu goreng ka manusia ka sasama hirupna di dieu boak ka tinemu jeung katalangsara kajen ting dunya upluk aplak anak sodeka kasasama anak goreng kabatur di mana wae jalana rusak mah nah aku gering 3 tahun dipake uubar beak harta bana meunang ngagunduk nah keun mah gampil ingetnya so mampi dicatet kurang mana abdi teh hare-hare we batin teh ieu teh kumaha kang we hare-hare kumaha son ai kana katungaraan mah teu oleh eling wae anu janten kasakit abdi. Jadi abdi gaduh kasakit teh iwati aral ku ayana abdi ngalieur batur kitu. Iraha atuh abdi deuk jiga batur.
atuh ulah kasakit abdi nya